Buni, kunaon sok make kaos kaki wae jeung make daster balap jeung calana cenah. Alhamdulillah isuk-isuk ayeuna mah geus rapih tah. Heueuh kasurna mah rapi. Ngeun tempo tah seuseuhana mah ngahunyut dina pager nyarang sang anuk tuh. Red kabelah gigir dina luhur lomari ngahunyut bubututan pilihaneun. Tah dina luhur kursi istrikaeun. Hayu urang pulasara ieu. Da moal beres ku hayoh dipelong jeung di videoan. Tah ieu teh keur dipilihan mana anu lolos jeung mana anu dieliminasi. Atuh geus beres mah nyeleksi baju. Urang tuluy we supa sapuning ieu. Pagawean anu teu pernah aya liburna. Sok sanajan da di imah teh eueuh nu ngabala, tapi unggal sasapu teh aya we bebeunangan. Teuing kunanahaon cenah besti. Tah geus beres mah sasapu. Urang tuluy we nerekel ka Kanang Japati. Urang ngalaan baju nu geus ararasak. Ning ieu ari pek tekot geus ngarerenceng kabeh. Teuing ieu baju nu juragan mah wah can arasak ieu mah garumading keneh. Atuh geus beres mah dijahitan hayu we urang turun. Ning ieu kot rumpil jalanna ge. Tah geus gejerut teh nepi di handap gebrukeun we. Tuh kabeneran keur aya pawangna besti. Si teteh santri anu kahiji bagian ngistrika, tah ieu si bocil anu duaan bagian meresan lomarina masing-masing. Ning tuh kot amaraya. Tah si bunit mah bagian turun ka dapur. Bari pas turun ka dapur teh kot disampakeun pemandangan. Ning tah besti, kunaon cenah itu gelas sosoranganan bawa pada ngaheureuyan deka. Ulah sok haritu atuh euy jeung dulur teh. Sing araya ka nyaah kudu silih asah, silih asih, silih asuh. Teuh nya da si bunit mah sok hayang sakali kabawa nanaon teh. Nepikeun ka ngelek bari ngegel. Wawadahan geus beres di arakutan. Tuluy we urang gasrok nih yeuh meja nu sarweh teh. Nya ge sarweh atuh glowing-glowing beungeutna. Heueuh besti poho deui. Bunit teh pan rek ngajawab pertanyaan netizen. Aya salah sahiji komenan anu masuk. Intina nama hayang apal cenah. Kunaon si bunit teh sok make kaos kaki wae. Tuluy lamun make daster sok balap jeung calana cenah. Tah alesanana mah kieu nya dijelaskeun. Masalah kaos kaki mah memang kebutuhan. Kahiji ngarahan teu tiris dampal suku. Kaduana keur nutupan roromeheun. Tah kitu besti cenah ceuk si bunit teh. Tuluy masalah dasterna balap jeung calana. Kahiji karena dasterna ngatung, matak disambung we ku calana. Anu kaduana mah karena era lamun teu disambung ku calana teh sieun kaciri besti bitisna nu hurik. Tah kitu cenah besti. Tuluy hiji deui ieu. Pernah aya nu nanyakeun oge, kunaon cenah bunit eta daster soeh teh dipapake wae. Nya teu kabeuli atuh tina gaji Facebook pira harga daster. Nya ada si bunit mah segala dipulung. Mangi jarum pentul kaitkeun heula kana dabongan ari mangsana butuh geuningan kana jarum sok teu mangi hiji-hiji acan. Lanjut deui kana pertanyaan anu tadi. Kunaon pangna daster soeh teh dipapake keneh? Kela-kela besti urang minahkeun heula wadah. Tring tuh geus arampih we. Tah bari ngahandatkeun sangu urang bari ngajawab pertanyaan teh. Jadi alasan anu kahiji, bunit make daster soeh teh karena nyaman, karena bakal pada apal atuh mak-mak. Daster mah beuki soeh beuki nyenyep kana kulit teh. Tamah-tamah aya tambahan lawang ventilasi atuh beuki we semriwing. Alasan anu kaduana, ngahaja eta teh henteu dikaputan besti. Lain karena teu boga jarum jeung benang, tapi susuganan we aya nu peka kitu tah. Aya nu ngaendros. Naon ngaranna teh besti? Heueuh kitu we lah hese ngomongna. Aminkeun atuh besti. Amin. Tah kitu cenah jawaban si bunit teh. Alasan selebih nama pasti pada para rahamnya. Tring tuh rata we. Bari nungguan samarana nyerep, urang bari ngagoreng heula engkol. Tah ieu teh termasuk menu favorit si bunit besti. Sederhana pisan tapi rasana ngeunah. Tah goreng engkolna geus asa, kari urang